Cing ya teh. Oh. Kudu kumahakeun aing ieu. Geus jangar kana sirah. Kieu salah gitu salah. Kumahakeun deui kieu mah. Usaha salah teu usaha komo. Ayeuna usaha sapopoe balik dicarekan lain kagak disuguhan ieu. Ayo we, diwek we balik we. Usaha geus pan kumaha deui. Ini geus lieur kana sirah. Coba bayangkeun. Mangkat isuk duk subuh mangkat balik sugan sok cai. Tah kan caina mana? Kan saukur capek we jeung capek. Aduh. Juga sah. Jadi tarang ditepakan gitu beak kira tarang benjo oge. Pernah soalnya sampeurkeun oge gitu ya. Bisa kerikuna stres juga nya. Kalau bahaya. Kuduran di papagahan ya. Sabar kena panca naon ah. Lamun kira naon kara? Lieur aing ka lieur. Liur. Lo weh, rumah kos aing. Asa teh emang kunaon sih teh kuaing ditempuh ti kajauhan teh. Tarang ditepakan. Janggot diusap-usap. Ngorong. Diletak di korong teh teh stres kunaon. Waduh, sanu ngaletak ko. Pat aing nempuh ti kajauhan meureun sama teh eleng teh sadar meureun. Aing sebagai lieur. Kunaon kana masalahna? Pamajikan aing mending hese diurusna. Ngadenge-denge. Cekcok wae jeung pamajikan. Emang kunaon suka dengan teh? Hatupan mantaknya gitu gaya pasti ada masalah mah. Kos nu teu boga masalah wae sia mah kan. Masalah mah boga depan man bisa diobrolkeun lah masalah mah ulah sok stres gitu ah. Jika teu boga iman jeung Islam wae nih. Jadi ka dieu teh arek mematahan aing apa kumaha? Lain hayang nyaho we doang eta mah cenah ngadenge mah cek tatangga man. Mantap nya narek cerai jeung pamajikan kunaon? Atuh geus kudu kumaha deui dengekeun ku sia ye. Jadi kana cerai gitu atuh. Sia ngadengekeun mah masalah dengekeun ku sia masalah. Mantak aing bisa kieu ge. Heeh. Kunaon? Ayeuna coba bayangkeun pamajikan sia lamun pamajikan sia ya nu model pamajikan aing. Heeh. Pamajikan aing ayeuna 2 bulan ayeuna. Heeh. Ulina teh ka mana sia yang nyaho? Ka tempat pemasangan togel. Astagfirullah. Coba. Kalau aji kuat gitu. Penting isukan coba ka mana? Ka tukang jamu. Arek meuli naon coba ka meuli jamu ka dinya? Tukang jamu anu sok anu jual minuman keras teh ya. Pan geus teu ka harti aing ge nu era meureun. Astagfirullah. Aing nu jadi salakina nu era atuh. Coba ayeuna tukang nguseup. Milu ka dinya mainna asup ka pemancingan. Arek naon kira? Aing jadi lieur aya kitu mah meureun. Eta maksudna ka pamajikan teh ulin ka warung jamu teh arek nginum. Lain arek nginum. Ari. Teuing eta mah jadi ulin ka dinya we. Ka warung togel eta manehna arek naon arek masang. Lain arek masang. Teu ka harti bu. Arek naon atuh manehna ka ari tujuan mah? Panehan aing mainna ka ditu ka dieu teh, eta teh. Atuh sia anu goblok mah. Pantes ya, majikan ngadat we oge. Perkelakuan sia nan teu cereg. Aing saking kulieur ka. Usahana atuh kumaha deui? Geus diusahakeun ku aing ge. Atuh rek naon. Pantes we atuh majikan ngadat we gitu. Micen ka pusing. Oh, cereg ngomong jeung sama aing mangkat lah. Stres kayaknya sia tadi sorangan tah.